Wilujeng enjing sadayana tempangkeun wastabdi Natasha Sabatini Putri Pangaribuan ti kelas 11 MIPA 3. Di dieu abdi bade macakeun teks biantara pikeun tugas basa Sunda. Wilujeng enjing sadayana anu parantos hadir kana acara ieu, hatur nuhun sadayana pikeun nyungkeun waktos ka dieu. Dina siang ieu, abdi Natasha Sabatini Putri Pangaribuan bade ngiringan biantara ngeunaan pergaulan bebas. Tapi sancan eta, hai urang sami-sami puji syukur ka Tuhan Yang Maha Esa, pikeun karuniana urang sadayana tiasa kumpul di dieu dina kesehatan anu sehat. Pasti urang parantos nguping ngeunaan pergaulan bebas. Pergaulan bebas bahaya pisan pikeun urang generasi muda. Pergaulan bebasnya eta pakaitna nyimpang anu melanggar aturan-aturan atawa norma-norma anu aya di masyarakat. Salah sahiji contoh pergaulan bebas antara sejen ngerokok, gelut, balap liar, seks bebas, ngeunaan narkoba, jeung lain-lain. Faktor-faktor anu nyebabkan pergaulan bebas antara sejen nyaeta faktor ekonomi, kurangna perhatian di keluarga, rendahnya pendidikan, masukna budaya asing, jeung pengaruh lingkungan sekitar. Aya cara anu tiasa urang laksanakeun pikeun nyegah atanapi ningkah kegiatan pergaulan bebas, nyaeta ngeusian waktu luang ku ngelakukan kegiatan anu positif, jeung wani nyarios teu ka babaturan anu ngajakan atanapi nawaran kegiatan anu kasup kegiatan-kegiatan pergaulan bebas. Salaku calon pikeun generasi emas bangsa, kuring miharep anjeun sadayana tiasa janten murid anu pinunjul sareng reueus, jeung ngajauhkan diri tina kegiatan anu kasup kegiatan-kegiatan pergaulan bebas, sareng jaga nama baik keluarga, sakola, jeung nagara. Sakedik biantara ti kuring, punten upami aya kelepatan. Hatur nuhun.